Alas ya cemomon meni palalaun mah ngancam kitu mah meni sing kerenut Setece tong ngancem-ngancem gitu. Apa aja daerah pun batal. Mananya kutang orang sebelah deui. Itu si jatuh arek ka mananya tuangan tiangan gitu. Nyaknya dongkol gitu tuh kos nu bendu. Ning juga si jatuh. Jatuh kenaan maneh? Iya, Cek. Neangan ieu leungit sebelah deui. Bagoy eta kutang maneh lin. Atuh, iya kutang orang banyak kutang maneh. Aduh as nyai mah ningalina oge. Atuh ka mana saya sabelah deui dah akan beurit sugan. Apan keur dipoe, manya kudu leungit mah. Ku anjing meureun. Nya merenya hanyireun. Sugan tadi sasaheula langsung dipoekeun jatuh. Biasana ge pan meureun aman. Nya aman teh pame wangi moran jatuh. Nyari bau kitu malah Bandung incer satawan oge kayak ning lalai. Buah mah dipotongkeun ku calon maneh jatuh jang sawen. Oh heueuh meureun jatuh jang sawen keur kawin maneh harata hujan. Alas ya jatuh. Kumaha lamun kitu sok palalaur nyai mah. Mana masuk lebay kitu ka urang teh. Urang marek ini deui arek neang kutang deui. Jor ka ditu.